Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ramadan malain sembarangan. Nomor kahiji tadi dijelaskan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban dzukira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kagadahan bulan Ramadan bisa ngahapus dosa lu geus jeung jatuh bae. Gagah jasa ka bulan Ramadan. Beberean bulan Ramadan teh gagahna bisa ngahampura dosa lu geus jeung jatuh. Kakarak wih, mantap. Urang ge kadatangan jelema teh aya anu bunga ka urang, aya anu biasa-biasa bae ka urang, aya anu sebel kadatangan jelema teh. Aya anu datangna ka urang ngabungah jasa di mana datang sonona luar biasa, ngobrol tepati loba begitu ku urang nanya naon kebutuhan dicumponan kun manehanana bahkan diliwihan bahkan ngajanggihan di manehanana ieu mah kakarakter kieu ke bulan hareup mungkin 2 lipat insyaallah mudah-mudahan kula aya milik paatna ka ditu nama ecak dibuktikeun ku nya unggal bulan mere nyana teh di hareupeun imah kieu mah ka mananya Pak Haji nu eta teh tah di arep-arep sebab bunga. Aya lu biasa-biasa bae datangna ka dinya aya habar mah bunga mere mati lo. Beureuh tadi. Aya nu ka dinya dengan moal ceurik doa. Moal ceurik ka dinya teh. Kunaon? Eta tulung jakenan. Anak geus asup sakola kurang duit 2 juta. Nu kamari ge can dibayar. Ya kuat minta tulung deui bae. Tah, eta mah lamun datang deui teh beja ka pamajikan, beja ka haji eueuh kitu. Eta teh tamu teh macem-macem. Ieu keur carita jelema nu teu ikhlas. Datangna bulan ge sarua bae tah kos kitu teh. Lamun bawahan kadatangan atasan bunga lantaran atasan biasana sok bare-bere. Tapi baheula nu kuari mah lain, justru atasan teh neken ka bawahan, bolon kuari. Balama mun kadatangan pimpro teh bunga, tapi kuari mah mun kadatangan pimpro teh sebal lantaran pimprona nyundakan malulu. Eta di ditu di Malaysia. Menang nguru di Indonesia eta jajarua. Baheula mah kadatangan bupati teh bunga lantaran bupatina nyumbang, bupatina tah jang anuna. Kuari mah bupati ke telepon ka camat kondisikan saya mau datang goblok itu teh bupati. Eta di Lampung teh mah. Menang nguru di dia di Jakarta. Jadi kos karar itu kuari mata. Baheula mah lamun di sekolahan datang penilik, wah eta guru bunga kabeh, budak bunga kabeh lantaran deuk dibere ilmu, deuk dibere penerangan, tur manehanana nyaritakeun aya kelebihan dana di atas jang guru. Kuari mah penilik datang ka sekolahan nya menta dikondisikeun tol di goblok. Eta di ditu di Jogja teh mah. Sekolahna di Jogja tuh di dieu ge diteruskeun karari. Nariruna Yahudi bae. Jadi teu bunga, budak guru kadatangan penilik emang bunga teu merangkat. Mirisa. Tungtungna mah nu ditekeun orok kondisikan buat atasan kita. Jadi karari teh ceuri heueuh beureun tah ka jeung kumaha teh. Guru tanu dari guru ka jadi. Tetep cali berlain deui. Nu beres. Mudah-mudahan kuayana pangajian ieu jadi beres. Bawaan jeung atasan beres, rakyatna jeung pejabatna beres, muridna jeung guruna beres. Kuari mah boro-boro deuk kadatangan bupati atau atasan. Boro-boro deuk kadatangan pimpro, boro-boro deuk kadatangan penilik, ieu bawahan teh. Tangkila murid deuk kadatangan guru ngirisan. Murid deuk kadatangan guru ngirisan. Emang kurang urut bulan kamari ge guru ka dieu aing kotok can kabayar. Kuari deuk datang deuk embe asana ieu. Guru begitu teh. Eta kiai eta. Eta kiai Golkar biasana guru teh. Masya Allah hese biasa anu kurang datang teh jelema bunga
Coba lamun kedatangan ku kiai bunga jasa emang gonon gitu. Nya nama mau berkah tata dina aing keur memeh datang mah dagang teu maju barang kedatangannya nama jejes datang. Tambah lebay bodalna diangkut ka apa punya. Eta teu bunga. Teh guru bae ge salah guru ngaji bae ge salah kiai bae ge salah oh atuh kaditu nang sangat didik ge di Indonesia sehingga kedatangan kiai bae ge teu bunga luar biasa ndeu ngundang mubalik bae masih perhitungan gina sabar duitnya kok gitu sih itu deh kumaha hilalakona kok bisa jadi kieu gara-gara bintang film nilu jadi dai gara-gara musikus jadi dai anu nyana mah memang fokus kadinya lain dek dakwah aju kiaina deui ka babaw untung nama ambalaya ta teu bunga kapanggih jeung kiai kapanggih jeung guru ngaji teu bunga lantaran nyana sarua jeung preman di jalan di pengkolan ojek di pasar baru Tangerang naon bedana ngan dieu mah preman bersorban lamun di itu PNS mah preman berdasi lamun nanti itu mah geus puguh preman bergelang bahar jadi gua dia emang gila lakon jadi preman kabeh mudah-mudahan orang kabehan jadi preman Allah berani maju demi Allah berani berkorban demi Allah kajian orang jadi preman Allah subhanahu atributna bebas dek kumaha bae gagah Ramadan ku gagahna bulan Ramadan urang bunga sebab kahiji bisa ngaleungitkeun dosa-dosa urang nu enggeus jeung nu memeh masyaallah cek urang pohara amat eta bulan Ramadan nomor kedua Ramadan eta bisa supidati sayatin setan bisa dibelenggu ku Ramadan bisa dirantai ku Ramadan deh ku kagagahanna bulan Ramadan setan-setan jeung jin teh dirantai ku bulan Ramadan anu bisa ngarantai ka setan ka anak urang teu bisa ngarantai Nazarudin teu bisa dirantai Salares jasa senturi teu bisa dirantai sebab acak-acakan ka dituna ieu mah juri dirantai ku Ramadan mudah-mudahan Nazarudin benang dirantai ku Ramadan bangun greges cenah boleh disebut-sebut sebab sama terus ke istana jurusanana antepkeun welan aduh masyaallah di urang sabaraha ranteun pokoknya urang teh apa tuh bisa dirantai sih mun bener-bener eueuh jangan ngarantena bebeja ka kula siap kula pangodokan aya kami tukang nyeun rantai di pangodokan nang neng-nong teu nyaho ya setan teh dirantai ku bulan Ramadan ku gagagahan jeung ku keagungan Ramadan setan dirantai masyaallah geus asal asup ke bulan Ramadan urang geus moal babarengan deui jeung setan kecuali jelemana nu ngahiji jeung setan lain deui dak para ulama ngajelaskeun hadis eta nafsiran eta rami dipertanyakeun ku ulama di zaman sahabat kene pan setan dirantai pan atuh di bulan puasa nu bobogohan terus bae nu ngabuburit make celana pendek eta aing mah resep ngabuburit ka puring teh eta doang sah loba urang rajek teu make celana panjang insyaallah resep teh aing pan eta setan tah gitu ngaranna dipertanyakeun kunaon eta oh ieu setan teh nu dirantai mah nu marodah jin-jin jeung setan raja-raja nah adapun anak buahna malah satir anak buah ceknya diantepkeun bae lah bebaskeun anak buahna mah so masalah lamun rajana dirantai bener-bener nu ditengkel kayu nu di non guha dirantai anu di laut di batu anu ditengkel caringin roboh tangkal caringinna duruan teh macam-macam aya anak buah nama teh sabaraha ieu
diantapkeun berkeliaran ngan nyanang geus teu bisa karajaan aya nu kitu nyaritakeun aya anu setan dirante teh lamun urangna puasa rapih jeung bener nyana teu bisa ngagoda ka urang mun urang puasana sesuai syarat jeung rukunna setan teu bisa ngagoda ka urang sehingga puasa urang mulus ditarima ku Gusti Allah Subhanahu macam-macam penafsiran gagah bulan Ramadan teh lain letik-letik bulan lantaran kagagahanana bisa ngahampura dosa samemehna jeung sanggeusna bisa kitu sukidatus syayatin wa maratul jin kagagahan Ramadan selanjutnya naon deui bukat abwabun nar lawang neraka langsung ditutup dengan agungna bulan Ramadan eueuh nu bakal ka neraka tutup lawang neraka gagahna bulan Ramadan teh bisa nutup lawang neraka bahkan wa futihat abwabul jannah lawang surga dipolong-polong kuari teh geus mulai kuncina geus tinggal brak jadi kagagahan bulan Ramadan teh hiji ngahampura dosa memeh jeung dosa nomor kadua bisa ngarantai setan jeung jin nomor katiluna bisa nutupan neraka lawang neraka ditutup kabeh palam yustah minha babun hiji lawang acan nu dibuka nomor kaopatna futihat abwabul jannah lawang surga dibuka dipersilakan untuk orang yang berpuasa masuk surga lewat jalan mana bahkan aya hiji lawang rayyan babroyan la yadkhuluh moal aya nu bisa asup kana eta lawang ila shaimun kecuali nu pararuba hungkul jelema nu puasa aya lawang khusus ngaranna babur rayyan dalam mana bagi silakan ngan aya nu istimewa bagi jelema nu sok puasa di bulan Ramadan nah aya babur rayyan memehna di dinya disadiakeun minuman heula ketika urang asup ka surga geus ngararinum geus hayang minum naon eueuh dahaga setik Masya Allah gagah jasa bulan Ramadan bahkan lain sakadar sakitu sapoe-sapoena 100.000 jelema nu dimerdekakeun dibebaskeun tina neraka penghormatan terhadap bulan Ramadan 100.000 manusia per hari keluar di neraka anu mestina disiksa ya menang dispensasi ti Gusti Allah Subhanahu wa taala manehanana bisa dikasorgakeun bebas di neraka ya Allah mentek gelain lalagan ya Allah bae ngahampura sakabeh dosa urang ku agungna bulan Ramadan maknya urang ndek dibawa dosa urang ka bulan Ramadan hiji Allah bae Allah nu boga langit bumi ngahampura ka dosa urang kunaon atuh gara-gara urang teu jadi bebesanan bae teh ngomong teu jadi doang bebesanan atawa tadina urang bobogan jeung itu hebat di kawin ku batur eta urang datang ka kuari jungkelit mah tolol tah ulah kitu atawa deuk meunang keuntungan tadina partner bisnis urang teh jeung itu akhirna teh jadi urang teh partner bisnis teh jadi dagangna itu keuntunganna gede urang tinggalin bendu urang nanaonan jak kabeh ge geus diatur ku Gusti Allah Subhanahu patana mentak budaya Jakarta mah budaya Jakarta ieu asal deuk Ramadan be minta hampura ka indung ka bapak minta hampura ka dulur minta hampura ka tetangga minta hampura ka sesama ieu adalah budaya Jakarta tah ieu maksudna Allah bae ngahampura ieu urang geus silih hampura tah gitulah mentak wayahna nya komun boga pamajikan dua nya pamajikan dua wayahna aduh kaji gitu kumaha bae bingung bae aing diminta hampura ka mana nu kolot jeung nu ngaret terepes jasa masyaallah nih cek tadi ge saha jelema nu puasa imanan percaya artinya percaya lemah luar biasa karena Allah siap diperintah ku Gusti Allah puasa teh siap jasa
lemah jasa ridho jasa diparentah puasa ku Gusti Allah. Geus teh pokona mah eueuh dosaan kata jelema. Asal siap lemah. Urang mah lain kadang-kadang lamun diperintah ku komandan menemah jasa tapi diperintah ku Allah mah waduh nyungkelit teh. Polisi, tamtama, prajurit dititah ku komandana siap dan. Saya lakukan perintah dan. Abri gitu gede. Kita ku komandana siap dan. Kita puasa. Tidak siap loh. Waduh, eta. Lamun dititah ku komandan mah, dititah ku bupati bae bawahanana siap Bapak. Saya laksanakan. Dititah ku gubernur siap. Awewe gubernur lalaki kiai nu dibere duit siap. Aronya siapa? Siap. Teh diparentah ku jelema mah siap dam. Tapi diparentah ku Allah sakitu make baret beureum di dieu. Di dieu lagi bintang lagi geus lain 5 de 7 di dieu. Tidak ku Allah teh siap kan. Kita ulah korupsi teh, tapi ku komandan mah siap dam. Masya Allah. Eta mah deres pimpinan-pimpinan. Ieu mah aya hiji lalaki nyandung dinu ngora bae kanu kolot jarang urang bojong. Hiji waktu bulan puasa nyana kanu kolot lah ingat dicarekan deuk naon datang kanu kolot. Ka dieu nuhun. Sabaraha eta balik? Oh, sakumaha ditanya ku dan Rami lah. Berapa dia balik? Ya dihitung baik. Ini hitung baik. Di mana baik balik? Jadi mana di itu? Ada tengah bulan itu baliknya. Baru naik ke hitung mah. Ya kan ke kamar. Enak kamar. Di kamarnya nak buka. Nu kalau teh buka. Ayo cari bareng. Di dia bulan puasa dia itu balik. Sekalian kesempatan. Kumaha teh cakna siap dan. Atau kira-kira dititah kudu kolot sieuneun jasa siap dan keneh bae. Kabeh ge siap bae tapi dititah ku Allah kadang-kadang beuteung ngadayut, kumisna mablang, jenggotna tempok, neangan warteg nu teu kadeulean suku. Masya Allah. Coba deuleu ku urang aya budak detik umurna kakarak 89 tahun aya nu kuateun puasa nu 10 tahun kuateun puasa nya teh dilatih teh ku indungna nu 11 ku 12 tahun mah geus boboh loba jasa tama SD ieu nu kakarak kelas 3 kelas 4 diajar puasa kuat teh kunaon nu gendut teu puasa jadi pasar kemis sama dina aya lagi teman kiriman ti Cikupa tama. Ya Allah, mun dipikir ke orang ibadah saya kos gitu. Kapten tinggal kapten tapi loba nu teu puasa, jenderal tinggal jenderal tapi loba nu teu puasa, prajurit tinggal prajurit tapi teu puasa. Ketika dititah ku komandan nama siap dan kabeh ge. Eta bae tah Ki Haji, titah kuno kolot siap dan. Tapi titah puasa mah lah. Masya Allah. Ialah lamun keimanan wah kitabah malkarasa gedenger tuh jadi lawanan Ramadan teh lain lalagan bahkan ditambahan deui la khulufu shaim atyabu indallah min lihil miski bauna ambe sungut jelema nu puasa leuwih seuit batang ambekna minyak miski. Masya Allah. Coba cek bulan puasa ambean sungut bandingkeun jeung minyak mistik coba cek ieu cek anjeun Nabi barang diambean jah henteu jadi mah bau kadal paringanan aya indallahan atyabu indallah leuwih bagus teh munggu Allah min rihil miski ibatan ambu minyak misik ieu seungit malaikat ge ngadeukeutan jalma nu puasa seungit jasa teh malaikat masyaallah bisa komunikasi manusia jeung malaikat model para rasul model para nabi model para wali-wali Allah subhanahu
wa ta'ala. Mari batu jauhan kawali Allah padahal dina Al-Quran ayat ala inna awliya Allah ila khawfun alaihim walahum ya PKS pada sepercayaan kawali Allah. Wahabi itu sepercayaan kawali Allah. Nyana mah nyana nyarekanan ka Imam Syafi'i wali Allah. Ka Syekh Abdul Qadir wali Allah. Kege nyana ye bakalna ye ngusuk panyarekan nyana. Emang kumaha di Indonesia malain lalagaan lantaran anu ngembangkeun agama di Indonesia para wali Allah sementara kuari loba kelompok-kelompok anti wali Allah ngusruk sia tabakar eta. Ih, lalawora emang kumaha gituan. Teu puguh teu karuh kuburan di mana karangarana di Tanjung Priuk terjadi seperti eta di Cikini eta mun lain wali Allah moal bisa. Yang loba-loba di Indonesia nah ieu waripan di dieu ngaji ieu lain jelema kabeh ieu setan sawareh mah ieu teh aya jin di dieu ge termasuk wali